Jadi iman Islam nembe kadinya atau sekap iman sang Islam teh agama orang teh can cekak naon margina iman jeung Islam teh kudu ngabukur. Di mana ngabukurna? Dina ihsan. Iman Islam teh kadang ngabukur lain ukur jujung kebalikan salat teh. Karena kadang ngarobi karena akhlak urang tah anu ngabina akhlak teh nyata ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Ibu terang sifat awon urang takabur, ujub, sum'ah, riya, toma. Di mana dia mual aya dina tasawuf, dina fikih mah, dina akhlak. Akhlak naon dina tasawuf. Kumaha carana urang ulah naon ulah kaentrepan sifat riya. Kumaha carana urang ulah takabur, kumaha carana ulah ujub. Eta teh aya naon? Aya ilmuna, ilmu tasawuf. Diajarkeun ku ahli-ahli thariqah yeuh, diajarkeun wiridanana yeuh, kitu. Yeuh resepna teh macak diajarkeun zikir, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat anjeun teh di mana anjeun zikir ka Gusti Allah tenang hati tah. Kumaha cara tobat ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah dibimbing tah ulama nu kitu disebutna ulama basir. Anu terang kana mata hatina, nu bisa ngabimbing ka urang. Anu tos tiasa ngalaksanakeun ngajabarkeun agama teh secara kafah nyaeta duikeun ka akarna. Intina agama nyaeta dina akhlakna loba. Numawik saur jungjunan innama buistu li utammima makarimal akhlak. Pastina kami diutus teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Lamun aya jalmi anu ngakeun ajengan ngankeun kiai tapi akhlakna awon eta teh berarti sanes. Da jungjunan mah teu awon sae. Aya jalmi nu ngawon-ngawonkeun batur berarti eta teh lain ajaran agama. Da ajaran agama mah teu pernah ngagoreng batur. Pantes sakedik ayeuna mah ngagoreng kawonan batur. Pemerintah digogoreng, kiai jeung kiai digogoreng, diiblis-ibliskeun, dijurig-jurigkeun. Akhlak saha da junjungan mah teu kitu. Nurutan saha da Kangjeng Rasul teh ngajarkeun kitu. Urang teh teu diajarkeun ku Kangjeng Rasul teh, kangge naon? Kangge pasea henteu teu diajarkeun. Pan urang mah aneh. Tepikeun ka masjid aleureun teh kulantaran kaluar tina nafsuna. Pasea kulantaran merebutkeun masjid rada leuheung lamun pasea merebutkeun masalah tanah leuheung kitu mah. Da puguh aya yeuna jurigna gede. Rada leuheung mun teh mah pasea merebut masalah duit rada leuheung eta mah. Pan asa teu etis pasea merebutkeun masalah masjid. Ya, kulantaran ieu nu ngartina teh sok kunut nu ieu tara kunut mung kadinya bisi papanggih jadi musuh. Ayeuna nyieun masjid deui di belah gigirna parasea gara-gara masjid nah hajat Islam teh beut kitu. Oh berarti didinya Islam can kapah. Sabnaon ngagunakeun kana fikih akhlakna henteu tasawuf. Madak NU mah tepikeun sampurnakeun tepikeun ka tasawuf. Sabab naon ngarah urang teh apal tujuan agama teh jang naon lain jang pasea. Jang bener urang. Ngarah urang saya akhlakna da Allah mah teu butuheun kana salat. Allah teu butuheun kana puasa urang. Allah teu butuheun kana zakat urang. Allah teu butuheun kana maca Quran urang. Nu butuh teh urang jang ngarobah kana diri urang. Jadi sarasana ibadah teh ibu hadir janten urang ibadah ritual ngarah sosial. Ibadah sosial ngarah saya ritual bulak-balik kadinya. Ibu salat ngarah bageur jeung tatangga. Ngarah saya jeung tatangga. Panggitunya ritual tah. Ibu puasa ngarah sosialna saya. Getol urang teh damel. Pan damel teh ibadah. Sosialna saya ngarah naon damel teh? Ngarah tenang ibadah. Pan kitu balik deui kana ibadah deui. Ibadah ngarah bisa sosialna saya, sosial ngarah saya kemana? Ibadahna saya. Berkaitan dua-duana gitu.